Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu Jes. Kumaha para wargi dalarama tumugi nya sadayana sing didamangkeun lahir sinareng batina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh cenah bilih dina deungeut ieu teh cenah aya wargi urang, tatanggi urang, karabat urang, sahabat urang anu nuju teu damang, teu urang sami-sami nya ngadoakeun mugi sing enggal deui didamangkeun secara bihara-bihari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados sejak mangdongengkeun deui nya, mangdongengkeun hancagarapan dongeng Sunda anu kungsi katuna. Nyaeta jejer cariosna teh si Onyel. Ayeuna lebat kana episode 17eun ieu ayeuna teh para wargi. Si Onyel bade latihan cenah nya kada kamari teh hoyong diajar ilmu silat cenah. Ayeuna bade latihan ieu kumaha atuh cenah lalampahan si Onyel teh. Satu acan diteraskeun pribados kumaha biasa. Bade nyuhunkeun bantosanana kanggo ngasubscribe, nge-like, ngakomen sareng nge-share. Atuh kanu parantos ngasubscribe pribados ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingah. Supados teu nyangkolong kana waktos mangaitna kana wanci. Urang enggal bae ieu dikawitannya wilujeng ngadangukeun. Palanyun hayang Nurjati teh ngenyot udud pok anehanana teh ngomong kepeuting deui ieu eyang dedek mikeun hiji ieu pamangi ngan kade nu dibikeun ngahidep duaan teh sangduna bakal perkara nu sarua, tapi bila mana engke hasilna beda poma atuh hidep de ulah rek sisirikan. Sakomo tepi ka ngarai sula mah euy. Sabab aya keuna ku babasaanana deuleu. Papangih-pangih ajang jenamun pangih kerisi ujang. Nah kumaha maksudna yang? Ceuk si Onyel nanya ka Yang Nurjati. Sumuhun yang. Kumaha teh maksudna teh yang? Mang Adul ge milu nanya. Ari maksudna mah nyaeta lir minangka eyang teh dek mere luk useup ka ilaing. Tangtu eta luk nu bakal dibikeun kaduaan teh nya sarua atuh. Ngan engke dina cara nampakna mun beda tangtu atuh. Heuh bakal beda oge engke cirina teh. Mun hidep misalkeun nampa eta luk teh dijieun urak atuh tangtu bidangna teh kana ngalableut. Lamun hidep nyieun useup eta tuluy dipake dipake keur nguseup, luk teh dipake nguseup. Tangtu bidangna teh kena teh kana ngalauk. Keun nya da ieu mah minangka ngan ngagamarkeun ieu mah meh aya wewengane jeung implengan keur hidep duaan. Tapi tong rek dikoreh ngeunaan urakna euy. Da urak ge cenah bisa dipake nguseup. Tong dikoreh kadinya ieu mah ngan sia ukur ngagamarkeun supaya nyederhanakeun sugane bisa kaimplang. Mudah-mudahan sing kaharti pikeun gambaran perkara sarua ge heuh. Tangtu bakal aya bedana tergantung cara manehna ngoreh, manehna narima, manehna ngalampahkeun ke cirina ge bakal beda atuh. Oh muhun eyang ngaretos atuh ceuk Mang Adul bari unggut-unggutan nyebut ngartosna teh. Ngartos we maneh mah euy ceuk si Onyel ka Mang Adul. Cikan naon ari ngartos teh euy? Ngarti eta engke ge urang ngalabelut ku urek ye. Nya belegug maneh mah euy ceuk uing ge kolot-kolot sia. Ceuk si Onyel manehna geuh geuing nyengserikeun.
Ih, geus, ieu laing mah mun banyol teh boh dina ngomong atawa dina kalakuan ge euy sok bisi kamalinaan. Cek Eyang Nurjati ngagebes ka si Onyil. Nya Eyang, ari pribados teh bade tumaros. Ieu teh dupi amanat tadi enjing-enjing teh ya. Eyang miwarang pribados ngabujeng ka dieu teh aya pikersaeun naon nya. Cek Mang Adul, manehanana nanya ka Eyang Nurjati. Ye ta Eyang teh dek ngobrolkeun ieu abanan. Anu meh kabeneran meureun lalakonna kudu kitu, kudu ngaliwatan heula lalakon digadil ku muning. Ari pikeun ieu obrolan mah geuning pareng laksana sanajan geus ngaliwatan heula kajadian anu pihariwangeun deui euy. Sumuhun Eyang, cek Mang Adul. Aduh Eyang, asa emut kana jukut ieu teh dina Tegal meureun duh. Cek Mang Adul nu ngarenjag inget kana jukutna tinggalin di Tegal. Atuh bawa lain renyag-renyag jiga nu sawan koyaeun kitu maneh mah. Cek si Onyil bari gah gay nyamalan ka Mang Adul teh bari ngalonye. Ya da moal ka mana atuh tong hariwang jukut mah euy. Jukut mah dalah teh dicangsang ge moal kabur atuh. Cek Eyang Nurjati milu ngaheureuyan ka Mang Adul. Sumuhun Eyang, nanging aduh ieu teh kanggo maraban sonten Eyang. Atuh Jung, atuh bisi dek dibawa heula mah teh jukutna Jung. Sumuhun atuh Eyang. Permios ieu teh bade nyana heula jukut. Sok atuh. Kan kumaha eta euy ayeuna urut digadil munding teh. Aya keneh nu garasa. Cek Eyang Nurjati nanya ka Mang Adul. Alhamdulillah Eyang, tos teu karaos nyeri ieu teh, tos teu karaos naon-naon lah, tos damang secara bihara-bihari alhamdulillah. Alhamdulillah atuh euy. Sok kaynya atuh ari geus jager mah teu hariwang Eyang. Sok bisi dek ngambikeun heula jukut mah. Geus kitu mah Mang Adul teh pamitan ka Eyang Nurjati. Leos, Mang Adul teh ngajugjug ka Tegal tempat manehna tadi ngari. Teteh lah, jukut teh aya weh ngajentul di eta patempatan. Mana kitu mah tuluy bae atuh kumanehanana teh dipanggul dibawa balik ka imahna. Pon kitu deui Eyang Nurjati jeung si Onyil, maranehanana teh harita sangaleosna Mang Adul teh nuluykeun deui aktivitas sakumaha biasa. Serelek poe teu karasa mangsa, kacaturkeun harita dina mangsa sabadana Isa. Eyang Nurjati teh mulang titajuk sakumaha biasana dituturkeun ku si Onyil jeung Mang Adul. Mana narepi atuh ka imah Eyang Nurjati gek. Harita teh tiluanana dariuk ditepas. Kan kadenge si Onyil teh nanya ka Eyang Nurjati. Dek ngopi heula Eyang? Cek si Onyil nanya ka Eyang Nurjati. Cigandu ai lain dek ngopi heula euy. Eyang Nurjati teh kalaka malik nanya ka Mang Adul. Atuh nuhun Eyang, pribados mah moal rupina mah duh. Tadi di rorompok parantos ngopi ieu teh. Sok ieu sok rada seueur patuangan ai seueur teh ngopi teh ya. Moal cenah jalu. Sok we dijalin gaynya. Urang langsung ini di tempat latihan euy. Bisi kaburu beting teuing. Cek Eyang Nurjati ka si Onyil. Hayulah, kela uing disalin heula euy da moal lila. Cek si Onyil bari ngaleos bae manehanana teh disali. Mana biji ti imah teh teteh lah. Si Onyil geus disalin deui, make calana pangsi hideung. Hayu Eyang, hayu ah. Teu sabar ya uing mah euy. Cek si Onyil ngajak ka Eyang Nurjati bari katingali manehanana teh jiga nu bunga. Nam aduh urang arinit
cek Eyang Nurjati ngahayukeun. Ayo doa, yah urang init. Mangga Eyang mangga, cek Mang Adul nemalan ka Eyang Nurjati bari tuluy nuturkeun. Geus kitu mah bering bae atuh 3 urang lalaki teh arindit ngabring dina wanci sareureuh budak. Sepina peuting merenah nama wanci sareureuh budak mangsa 3 urang ini ti imah atuh 3 urang lalaki teh leumpang di caangan ku cahaya bulan tanggal 14 mapai jalan nepi ka wates lemur jog atuh kana jalan satapak nu rada nanyak disungsi ngaliwatna pasir-pasir dipapai atuh ngaliwat jeung mapai alas mana jog teh nepi ka hiji patempatan tetela eta teh nu katelah curug kahuripan. Hiji daerah nu teu pati mindeng teuing kagiriding ku jalma ari dina kitu teh mah wajar atuh hiji tempat anu jauh ti pilemuran anggang ti padesaan malah sok aya na teh bisa disebutkeun ieu teh keur tengah-tengahna leuweung geledegan. Mana nepi si Onyel harita pok ngomong jika nu bunga hari ketingali nama. Aduh alus ningan pemandangan teh komamun berangnya mana penting teka dalile ge ningan alus jika nama lamun berang na ya wing mani cek si Onyel cumarita atuh ka Eyang Nurjati. Atuh dek ilai dek mandi mah kari mandi we nyel ilai mah lah loba teuing celetak celetuk cek Mang Adul ngagebes ka si Onyel. Baik atuh jaluk bisi dek mandi heula mah tok mandi geus nya cek Eyang Nurjati bari ngaleos kitu na teh muruk ka lebah gorowong guha nu teh jauh tina eta curug teuing dek naon maksudna. Katingali Eyang Nurjati teh jigah nu keur ngobrol jeung saurang jalma tapi da weuleh ditempo ku Mang Adul jeung si Onyel mah harita teh di eta patempatan taya sasaha ngan teu kungsi lila Eyang Nurjati teh langsung nyampeurkeun tuluy cumarita. Poe kainya geura turun ke jurug cek Eyang Nurjati marentah kadua urang teh ngarah turun kana babalongan dina curug. Latihan di dieu ieu teh Eyang. Mang Adul nanya mastikeun yen nahanya latihan di dinya atawa lantaran si Onyel hayang mandi. Ayeuna mah di dieu latihanna teh sabab bisa lah sahiji jurus nu mana beda jeung nu jurus-jurus nu baheula kungsi dibikeun ka ilaing. Sakumaha janji Eyang teh ieu teh saacan ilaing duaan ngalalana teh ban Eyang dek meklan heula tah sesatna mah ayeuna yeuh kadang tuanana teh nah bisa henteu ilaing duaan nampa. Anjir sangeuk kuing mah tiris kieu hoream anculubna ge tiris Eyang cek si Onyel. Kadenge manehanana teh ngomong bari katingali atuh bibir gidigan. Gumadinya da mah ari hayang mah nya wayahna atuh sing boga kadaek ngan mun teu boga kadaek ulah bendu mana teu ka sorang kahayang cek Eyang Nurjati bari gebrus Eyang Nurjati teh miheulaan turun kana curugan cai katingali harita teh teu pati jero caina teh ngan saukur sabitis kolot dina babalongan cai Eyang Nurjati ngagupayan geus kitu mah gebrus Mang Adul nuturkeun yok jalu ilaing dek turun moal cek Eyang Nurjati nanya deui ka si Onyel atuh nu ditanya teh harita gasik milu turun sanajan katingali awakna mah jigah nu nyorocod katirisan tapi mana geus dek latihan mah Mang Adul jeung si Onyel teh atuh tetela sumanget ngagedur
dah sok ayeuna mah ye urang latih kuda-kuda heula buka sukuna euy dah ieu rangkuhkeun saeutik jalu ceuk Eyang Nurjati bari nepak ping-ping kenca si Onyil latihan dina peuting harita teh teteh lah nyaeta nguatkeun heula kuda-kuda ye peuting ieu latihan de nyaeta nguatkeun heula kuda-kuda euy sok buru dah guru ieu ye dah kudu kieu ye ke ilaing eureun teh dina wanci tengah peuting euy ayeuna da kitu cicing kuda-kuda we tuluy ayeuna teh tu tingali geus inung peuting ban euy sajam meujeuh lah ngalatih kuda-kuda mah euy bari Eyang Nurjati teh harita ngaleos naik tina babalongan curu kumaha bae ieu teh Eyang euy manya kieu unggul ceuk si Onyil nanya ngagorowo ka Eyang Nurjati cicing ge gitu ceuk Eyang ge ban majukeun kuda-kudana ilaing deh manya aing aya diajar ilmu silat kalah ka ngajedog dititah cicing kieu aing panayangna ge uing mah ilmu lincah euy meni tapis dina nyingkahan panarajang manya kalah ka dititah titirisan aing mah aki teh ceuk si Onyil nembalan ka Eyang Nurjati kuatkeun heula kuda-kudana jalo aku mah hadapisna gerakan ge ari kuda-kudana loncer mah atuh kalah ka ti jalikeun manten wirang meureun ilaing aya pendekar labuh ti jalikeun sia ceuk Eyang Nurjati ngagebes ka si Onyil cok pokona mah ayeuna mah latih heula kuda-kuda ilaing ke ku Eyang dibere deui tambahna pan edek nyieun imah ge atuh tatapakanana ulah gusar geser biji runtuh atuh kawas ya lamun henteu Eyang ceuk si Onyil atuh geus kitu mah tekul bae maranehana duaan teh latihan dipelongkeun ku Eyang Nurjati latihan di Curug Kahuripan teh dilakonan unggal peuting ti poe ka poe latihan tinang tu aya bedana ti mimiti peuting munggaran nu ngalatih kuda-kuda dituluykeun ku peuting kadua nguatkeun leungeun peuting katilu diajara takisan peuting kaopat mah atuh mana diajar nyingkahan panarajang lawan terus tiap peuting teh ningkat tina nampa ilmu ajaran nepikeun ka peuting nu kagenep likur dina mangsa peuting kagenep likur mah peuting harita wanci teh turun hujan atuh mending ngagebret gede ka cida kusabab kitu latihan di Curug Kahuripan teh saukur 2 urang nu arinit Eyang Nurjati mah teu kacaturkeun milu indit ngan saacan Mang Adul jeung si Onyil indit teh dipabadonan yen dina peuting eta teh kawilang hiji peuting nu bakal aya hiji kajadian nu nguji kaduaan mangsa latihan atuh manehanana teh kudu husuna keranan lamun misalkeun cenah keur latihan aya dodoja gogoda teh kudu kuat ngan parendene kitu Eyang Nurjati ge nyebutkeun yen tujuan latihan teh pikeun mela diri omat ulah nepikeun katingaleun tuluy anu keur melaan batur omat ulah nepi ka kaecageun kapalidgeun kudu kukuh rengkuh dina mancuh dina kuda-kuda kasajatining tujuan hirup tapi Eyang Nurjati teh teu papadon ari latihan kudu ngalakonan naon mah nah ngalatih deui kuda-kuda nah ngalatih jurus jeung sagala rupa kumaha nama teu nyarita kacaturkeun harita 2 urang nu laleumpang wanci peuting bari diguyur ku hujan gede teh tetela geus deukeut ka Curug Kahuripan bari lumampah teh kadenge atuh duaan teh patinggalendeng ngarobrol aneh euy ci Eyang mah nita uing duaan ini tuh hujanan ari manehna teu milu aing mah ceuk si Onyil cumarita ka Mang Adul is ulah goreng sangka jang euy wah ieu teh pan salah sahiji ujian anu ceuk si Eyang tadi euy Mang Adul nembalan ka si Onyil
ngan obrolan teh teu nuluy sabab beki kadenge guruhna cai curug mendinga guruh tari diirik deui ku gebretna hujan gede matak nambah tiris pikeun duaan nu keur ngalatih pangartina dina peuting harita ana nepi atuh brus dua urang teh turun kana babalongan curug. Mang Adul katingali manehanana mah tuluy hut-het metakeun panarajang-panarajangna sedengkeun si Onyel mah atuh kabulusan manehna teh ngan ngajengjenang tung bari awakna teh katingali ngagibri dina satengahing latihan awara-awara kadengi aya sora menta tulung sorana teh meningah lasna keur meh-mehan teu kadenge kasilep ku guruhna cai curug jeung cai hujan. Tulung ret si Onyel anu keur ngagibrig deh dumadakan jadi rancing sararat reret jiga nu keur neangan sumber sora nu menta tulung teh Mang kadenge teh kumaneh euy ceuk si Onyel nanya ka Mang Adul kadenge naon atuh jang euy tong sok sadenge-denge napan ieu teh dileuweung ceuk Mang Adul ari tuluy Mang Adul mah nuluykeun latihanana eta dengekeun euy kumaneh tah ceuk si Onyel keukeuh ka Mang Adul teh nitah didengekeun sabab kumanehna mah kadenge aya nu sora nu menta tulung sora naon ai ilaing ceuk Mang Adul bari eureun heula tina hut-hetna tah dengekeun sora waktosna seep alah wargi waktosna seep geuningnya mohon atuh cagurang dugi ka dieu heula ieu dongeng si Onyel episode 17. Insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui nanging panginten kapayuna mah mudah-mudahan nya tiasa unggal dinten diusahakeun nanging upami teu tiasa unggal dinten hapunten kumargi dina semester ieu teh peribados teh bade ngaladen deui dina bidang ngawulang ngawulangnya sangaosa semesterin panginten lancar-lancar deui teh insyaallah sasih mulud bangin tiasa insyaallah ngan mudah-mudahan lah aya waktos luang mah urang enggal-enggal direngsekeun ieu si Onyel teh nya urang kana dongeng nu salajengna. Hatur nuhun ka wargi-wargi anu parantos ngadangukeun dugikeun ka rengsena oge ka wargi-wargi anu parantos nga-subscribe hatur nuhun pisan anu parantos nga-like ngakomen sareng nge-share. Sataacan pribados amit mundur pribados teh badena dadi hapunten tina samudaya kaluputan kalepatan pribados pilih aya langkung saur bahe carek ti caletot basa hapunten nya kalayan sagedengeun ti eta atuh tina sagala rupi kakirangan sareng katetiasaan pribados mugi wargi-wargi kersa ngamalu sakitu bae nu kasangakeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.